sok kau teh ya, aing mah mencari make kopi teh coba. Tas gerimis tiri. Diri ambil anjing. Mana kopi ya Mas Tio? Gimana kira-kira? Nu sakirana deukeut kitu jeung kopina rada gratis. Bisa tuh pakulian eueuh, poe minggu plek-plek kok anjing. Itu bener. Malah mun rada kayak masih asap sugan deketan di dieu mah. Si Asep. Eta, ya Bener si Asep. pasti yakin aing Bisa mah. tak? Ayolah, Kemana? Si Asep. Asep lah. Ya tuh kamu enggak jajan kopi banyak si Asep. Sugan wae, ayo kopi gratis mah. Ayo. Gila. Eta, kontol sok abdul teh aing. Salah anjing. Masak wae. Pakai setan. Assalamualaikum. Hoi. Mama Haji. Mama Haji. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum. Nah, salah buat nasi Asep. Assalamualaikum. Haji, Mah Haji si Asep naya teu? Asep. Aya da keur molor kene tadi mah. Kadang orang udang keur berapa gon ulah gadang. Molor hungkul. Orang udang. Oh, Haji. Asep. 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 Dompet pemuda Masih ya mah ya. sare teh Usaha teh naon hante molor sabab poe. naon Batulang sia tulin. oh naon naon Ih, eta bener kaden susah aing gitu. Buset, Den, ngopi. Gitu Pak RT namanya. Ngopi urang rek ngopi jadi sih. Eta tuh lamun bakal itu. Ngopi naon atuh ya? Ngopi mah. pak Duh. Aya naon di budak teh dah? No. Naon Asep? Naon? nyanyian kopi atuh mah yang baturan mah Kopi di mana tuh panusahana ge hanteu. Ieu kudu kukurata ka ka jero. Neangan. sugan bisi ayah gitu mah pura kopi aja ka dia teh Kalau kok aya kenal kopi ini udah beli. kita boga kopi aja Bukan proyek proyek aing ngampun. tak naon neangan atuh gitu kumaha ke nang perawean Lakuan jeung sieu pang plekak plekok pan. naon nya Balaring. Nah, usum kieu usahana dagang bukan usaha dagang. Sugan ya dagang naon kira-kiranya. Kalau dagang teh si golun gua eta teh sugan. Kasih Boga usaha mah nya. sugan heeh Budak si golun eta bro. Sugan boga ide Suatu surah kayak mah kumaha ayeuna son sabarkeun Urang eta kan geus bro si golun juga. Si manehna boga ieu pan meta inspirasi kumaha. Iya. Taragem. Ayo si golun. ayo Gula